panutan kalbu bebene pamepe sate bebereh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabale nyungcung Kang impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula ieu patih kana kasakti nyanak astra jingga dawala nyai kaula nun bae kitu cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu letik nu bakal ngeganggu moal diganggu ku wa diaping cepot da geusah ayeuna mah dikawin moal ngintip wa pe kuarek dikumahakeun oge bahagia euy aduh bagja teuing kahoyong teh ti kapungkur engkang aing jeung ngimpi lain aja gitu jalan ka desa gelis nepi ka pagulung-gulung paguyun bulan teh lang layangan peuting cing yakin nyai yen bulan matara hileudeun lajeng bintang baranang di luhur ngan itu beurang mah teu katinggal tangtos da peuting oge moal katinggal pamisi eueuh pihujaneun manuk-manuk paseret-seret itu dina dahan nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan ai kidul sanes kaler dan luhur jeung handap jauh ka hartos ih pejakeun teh ka hartos cenah gede geulis Kang mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira leresnya itu cinta ka akang nah asa kabina-bina teuing capek akang teh tos apruk-aprukan milarian nu tiasa ngagelehe dina pangkonan mangga ka dieu urang usapan bagja di hirup aing da puguh bogoh atuh ayu pada surti geunah sangkan tintring kana ati magehan tali pasin anu mati siang Nawan pinamianana upami citra supaya paripaos kembang soca daya deui musalira haji di rukada beracan dipiasi menapa tebing
kekepagemi kadede ngancik salebet tingkah lebak jungkra di langkungan cucuk rungka masih asik sejati ngembat katineng ati damang mamah mimi hoyong alang siang wengi materi lahir batin nu ngahiji hoyong alang siang wengi lahir batin nu lahir batin nu ngahiji Bingah Amarwata Suta Bingah Amarwata Suta Bingah ka kiri-kiri Amarwata Suta bingah ka kiri-kiri Kemang Wijaya Kusuma Kemang Wijaya Kusuma wis kena dihin pinasti kersah yang witi kersah yang witi tina kawit capek Astra Jingga dugi ka nyegrek kulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih panutan kalbu bebene pamepe sate bebereh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabale nyungcung Kang impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula ya meureun capek milarian kaula Kang da kaula mah teu bisa sote da puguh awewe pondok lengkah awewe mangka pinasti kersah yang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigi deug
boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja ti nagara Giretna itu kaayaan Kasep Arjuna kaula nun katingali bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayeuna mah geus sidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da itu daek nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali ampa nu matak Arjuna make ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya timbal entong baru nu geuleuh goreng patut oge hayang Arjuna mah beda jeung ali agrem eta entong make di eta deui wayahna si cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mangka Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaula sakur buru-buru siap